Sok Teh Anggi dikhususkan kanggo Teh Anggi laguna kapalangnya nanti ka Aija tuh. Nah, wayana Teh Anggi laguna kita kieu. Tapi bisa dijogedan gitu. Dewasa kedah ngantosa kang tenan mulami hasrat hati ngageduh hoyong patarema dina soca sanaosa kiceun. Ieu hati tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok itu tibrakan tenan nimpen simpen Sok Teh Anggi tapi karasa asal wikasita nasa munteaman anjeun rek ngagoda duh geni ku tega. Buru Agus buru har kumaha hehe tong ngadek sagus atuh dalalaki sarua siap. Ieu hati tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok itu tibrakan terang impen simpen. Oke soyo ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena nogo
cici sila Teama anjeun rek ngagoda geni ku tega sakali deui Bapak Hajar Musa itu antena ngobrol ke depan sok hoyong ieu kakak tapi karasa kasih ngerasa muteama anjeun rek ngagoda geni ku tega asik masih dilanjut oh tuh ya aturan kepada tamu undangan dulu jalan dah dulu cuma cici bilangan atas bisa bikin guru bangsa siap tangi iya tubuh rasa gabungan kapalnya motor itu tibraan dengan nyimpen oke nyebatkeun lamunan anjeun de arbat musa kitu andeun nongkot tetepang sok hoyong nyieunkeun ieu kakak Bapak Hajat tapi karasa asa leuwih kasisa ngerasa munteama anjeun rek ngagoda geni ku tega nyebatkeun lamunan anjeun nu sakitu andena uang nongkot tetepang sok hoyong nyieunkeun ieu kakak tapi karasa asa leuwih kasisa nasa coba